ulin jeung wayah kieu. Kacaritakeun aya 5 pemuda ulin ke pantai selatan. Si pemuda eta naik kendaraan, ngeng indit naik mobil. Singkat cerita nepi ka pantai selatan. Bari nungguan sunset, sunset manehna nungguan di warung. Bari ngadahar gorengan. Geus lalaki ngumpul mah otomatis sok heureuy. Atodel-atodel, silih sikut, silih jongklokeun. Aya tah hiji pamuda ngadahar gorengan. Digoder ku baturana teh murag ka handap, otomatis ke si kungkul. Tah si gorengan teh dialungkeun ka pantai, ka laut. Ayalah nepi ka 10 siki gorengan mah. Tah geus kitu nyewa hotel da geus peuting. Tah geus nyewa hotel aya nu keketok jam 12 peuting teh dibuka ku saseji pemuda eta. Ruas muringkak bulu kudukna nepi ka halis-halis muringkak. Ningali teh aya hiji nyai bari mawa hiji buntelan. Si nyai eta ngadat pake bahasa Sunda nu kasar pisan. Suasia munah maneh uang aing. Pas tuntung pananyana, manehna nanya bari popolotot kasih nu muka pantau. Saha nu miceun ieu gorengan? Ngaku we si eta teh. Dibukakeun, saha nu miceun gorengan ieu? Ngacung manehna. Kabeneran nu muka pantona. Reuaseun tah. Terus cek si nyai, sia ngalungkeun ieu, tah teh jeung cengekna.